tuh. Teh babaturan baru kabogoh ari aing. Kieu teuing Gusti hirup teh. Aya jelema sampai ciga wau euy. Ya, Sadim, keur naon maneh di dieu Maneh Den? Bingung Den euy urang hayang boga kabogoh euy. Babaturan urang mah baru kabogoh si Aldi si Dede ngan kudu ngaledek urang we. Urang mah kumaha ya Den supaya yang boga kabogoh. Sabar we Dim, dah hirup mah peurih. Emang maneh bener can boga kabogoh? Oh Den pugu Den urang teh bingung euy. Urang bingung ka saha teh nya urang teh hayang boga kabogoh tapi urang tadi keur basa di warung di ditu. Amplop jeung awewe gulis. Tah, urang teh bogoh ka si eta Den. Tapi teu nyaho orang mana eta. Urang karek nyaho karek nempo. Emang ciri-cirina kumaha? Puguh tadi teh urang teh amplop di warung. Eta awewe teh mun pisan. Urang bogoh ka si eta euy. Ciri-cirina teh make tiung hideung, bajuna hejo. Aneh bau teh Den saha tah? Tadi aya ka dieu. Kela-kela. Buah-buah si eta nya. Saha Den? Mana nyaho Den? Orang mah tuh saharana tuh Den. Urang bogoh euy ka si eta. Teu salah mah si Ripa. Tadi kan ulin ka dieu. Den, ka dieu diuk. Bener bogoh ka si eta. Kira-kira mana nyaho tuh imahna? Nyaho, emang kunaon tuh? Urang bogoh ka manehna. Mana nyaho tuh imahna anteur tuh. Ilok bogohon gitu ka maneh. Ih, maneh mah mun kitu ka urang teh. Lain gitu Dim. Eta maneh beungeut mun ciga lantai ieu bengkel oge ilok bogohon si Ripana. Nya sugana bogohon ka urang. Yang penting anteurnya. Heuh, hayu siap. Asal aya we. Kayak masih ini ada hati panjang dah ya. Kayak mana ya? Kalau terleki. Assalamualaikum. Den. Waalaikumsalam. Naon Dim? Iya Den. Antar nganjang teh yuk. Kan mana nyawa imahna kan keur beurang urang ngomong. Berapa maneh rek make baju kos itu Dim? Emang ada salah gitu ya baju orang. Biar aku Dim pakai baju batik, pakai kolor juga nu rek nganjang. Biasa nage kolot orang gay ondangan sokarieu, aya liar-liar kemana kayak urulin. Mana mah sama kenjeng kolot rek ondangan. Urang geus kieu baju nage. Gede ya, pakai baju orang. Ya, pakai baju orang. Gimana teh nya? Siap sok pakai heula. Itu buru tuh. Pakai nu di jero. Oh itu orang gantinya. Kumaha, Den? Pantes tuh orang baju mana? Tadi bukan tuh nyisiran. Mana anterin bukur? Alus ieu. Alus di mana? Ibu ciga sayang dulu tuh. Sisiran lah. Tuh. Berarti sisiran nantinya. Den, alus teh na. Tah gitu mohon rada leungan. Dah orang mangkat teh yuk. Nya hayu tuh. Iya kan, itu jauh nanti sih asa pulih dah. Jauh kene hayu di ditu. Oh tuh ayo. Ini dari mana? Beli kita ibu. Orang siap we era kemarin tuh omong genelanya udah nunggu di tukang. Tah kek, omong mana yang ngomong kek. Yang orang itu tukangnya. Kamu diakan kan hari Pak. Orang tukangnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Den? Iya teh, aya norek ameng. Saha tuh Den? Babaturan teh. Mana sih jamina? Gelap teh. Bari di tangga. Ngomong dia aduh. Era nganjang deg-degan terus ini lihat. Ayo boga babaturan teh eraan. Iya geuning sieun teh. Ada. Ayo we. Kemarin Teh. Tuh jalan. Oh eta, mangga tuh cari kela.
Ayo tuh sana heula. Dim, mana tuh tongnakeun gitu. Nya bade nyauran abah heula. Bah, Kulan neng, aya naon? iya bah, di payun aya tamu. Mana atuh tamuna? Oh iya tamuna. Mun bah, Oh, asa kenal ya abah mah ya. Iya ini wa. Oh maknya tuh wow. Oh, anak masih Jumbri teh ya. Nyawa anaknya bapak Jumbri. Galak-galak. Ari ieu saha deh? Parencangan. Parencangan. Namina saha tuh hujan teh? Adim pak. Kadi teh bade aya priogi naon? Bade ka saha? Bade kasih neng pak. Abdi teh resep kasih neng teh pak. Oh, ampun aja. Melaren dianu sanes we. Soalna ieu si neng teh ku abah teh atos dijodohkeun saha? Sareng saha tuh bah? Sareng Jang Agus, anak narencangan abah. Nya atuh bah, ada gitu mah. Tapi abdi mau alami ya banyak. Bade mulih deui sareng si Deni. Nya Jang, hampura we nya abahnya. Nya tuh bah bade uihnya banyak. Mana cuy? Lulus euy. Urang bogo kau eta si gante can dijodohkeun ku bapak. Sabar we, teu pirma peurih. Ayo orang balik ke yuk. Ya, dulu ah. Wan, korek Wan. Siapa? Wah, itu juga si Denny yang tanya mana? Tuh. Di mana? Terus di Wanalim, Di naon? terus nganter babaturan ka Teh Ripa. Ada ka mana tuh ayeuna? Balik Gus. Mana balik mah? Bos, asa curiga ya? Ya orang dicuriga we. Buah bogohan ka calang. Oh bos, sigana. Ayo orang cegat tawan. Ayo. Mana yang tadi di itu tes naon? Terus ulin yang babaturan Eta saya. si Adim. Angan orang Adim Sok. Tes naon mana di itu? Mana resep kasih ripa lain? Bener. Mana yang urusan jeung urang? Iya, maksudnya kumaha ieu teh? Sanaon? Geus lah, ya tong loba ngomong. Dulu teh jeung aing. Iya, urang soalna rek balik ya. Kang barang we nawar heula tuh nawar teh penawaran meureun. Nawar-nawar emang aing tukang ieu, tukang cempak. Tuh urang soalna ieu rek balik ieu, geus booking ieu. Geus lah, keisukan sore aing ditunggu di lapang. Nya tuh aing sakitu sakirana hayang gitu mah. Kayak urang sore datang kadinya. Ayo nah, balik dan nah. Ayo. Goblok seblak teh wawanianan. Deketan calon aing, aing sukan beak. Mana ya budakna ya, can aya datang-datang. Oh nya bos, jigana sioneun meureunnan. Sigana mah. Ini bener rek gelut nih si Agus. Wani gitu maneh. Tuan niku naon tuh da urang geus bogoh ka si Ripa. Urang teu nerima si Ripa jeung si Agus. Emang si Agus boga naon sih, bisa naon sih? Emang maneh can nyaho? Emang kunaon teh? Si Agus mah kebal. Teu neurak di kadek. Anu bener Den. Teu nareka deh. Duh, mati ya. Yeuh, urang boga carana yeuh. Kumaha Den carana? Ka dieu ciri mana ka dieu? Cara deui kira-kira urang kudu kitu ngadahar teh kotok. Cara deui maneh yang menang mah. Si Agus mah kebal. Lah, ai kudu kitu wae mah. Ajeun lah urang lah, siap lah. Geus aya tuh, urang sampeurkeun yuk si Agusna. Ayo. Tah, geningan datang oge ning budak teh. Heueuh nya bos. Urang mah datang sabab urang bener-bener boga si Ripa. Urang teu terima si Ripa kumaneh. Bener si arek nantang aing. Hah. Demi si Ripa mah urang hayulah siap lawan maneh ge. Gedeng lah, aing ge deulekeun heula ilmu aing ge, aing gedeng buka baju heula. Panuan bedag wan.
bos ya. Rada telas goblok di perut lah. Yo anjing dulu. Ma benang. Iya. Wow. Anjing. Benar deh kurang genaon mana mah. Masa urang kudu ngalakonan cerita maneh teh tadi. Prek aing ceurinya. Ayo yo urang ye nangtang maneh lah. Maneh daek teu. Tapi lamun maneh eleh, maneh jauhannya si Ripa. Yuh, moal bet eleh ieuh aing mah. Tong yo, ku urang tangtang ya maneh. Naon tangtangan maneh? Sen. Daekeun mah ya. Yo, ieu teh kotok yo. Bener ya, kadang orang amun. Bener bau teh kotok. Yo. Amun maneh daek ngadar ieu, maneh menang. Tapi lamun urang ngadar ieu, urang menang ya. Daek teu sanggup teu? Buset dah. Kumaha ieu? Ya sanggup teu, Bos? Ih, jemput kompetisi itu heula. Coba maneh heula. Urang di dahar sapotong. Ya, maneh kudu daek ya sapotong. Namun maneh teu daek maneh eleh. Demi si Ripa, ulah demi si Ripa, urang rela ngadar teh kotok. Yo, sesana kemana? Siap tuh? Kumaha bos? Jangan wae. Aing geus geuleuh. Geus lah, maneh menang. Urang bakal ngajauh di si Ripa lah. Aya, mangkat ah. Aya. Nyampe mana antar tuh? Kede. Mau nganter aja. Ilok bogohon gitu ka maneh. Mau si Kulan. Kulan neng itu. Kulan neng. Heeh, kulan neng. Action. Duh, hampur aja kan. Son. Si neng teh atos. Action. Astaga. Hampura aja melarian. Action. Hampura aja si neng teh ku abah teh bade di. Ayo. Hampura aja. Ayo. Action. Hampura aja melarian. Ya jangan. Bos, saya curiga. Dia. Ngomong